Aduh asa tunu kieu kasaung ah. Aduh panas euy. Mana si Udin we pisan aya budak teh. Nikmat euy asa tunu. Kareha kedeun. Duh, bias. Salir kieu teh ngopi teh. Da keur dadas koredas ieu teh sate. Heuda ari geus kieu teh aing masuk hayang geus beunghar we yas lah. Mun sia hayang beunghar kudu nean pamajikan pengusaha met. Lamun sia hayang pinter kudu nean pamajikanna guru met. Tapi heuh oge yas maneh bisa kitu euy. Atuh heuh babaris teh ngan hayang we aing mah. Tapi lamun aing hayang pamajikan nu geulis kumaha tah? Tah, palebah dinya mah maneh kudu ngaca met. Ah, suwe sia yas. Hirup mah tong lempeng teuing da lain bidar. Ari geus kieu kudu ka mana tuh ulin? Tah urang lelempengan we na mah yuk. Heuh hayu urang tuturkeun we ka mana angin lah. Heuh hayu. Aduh ripo oge mang awi hiji ari jauh mah. Aduh bener. Nggerong puun. Anu di saung saha euy. Sampurkeun ah, sugan mau cai. Aduh, mabur cigan. Woi, udah. Astagfirullahaladzim, kesamaan ngararewas. Kernaon malah teh di dieu sare tibra deui. Ah biasa we keur ngawan si Denok. Lain mau cai teh euy. Haus ieu, minum. Henteu euy, atuh cik meuli. Atuh nyasa teh mun boga mah duit tadi geus meuli. Kenai ulah ngeluh keur ripuh, ulah ngaraja keur bagja. Sabab ripuh mah ujian, bagja mah titipan. Oh, teh hari Senin ka mana? Teuing nyata tadi di dagoan ting ka mana? Oh, kitu ek ngeri heula. Titi DJ. Mana Din? Berengan ngondom apa ka sawah? Mana tuh do mana ning teu ya? Teu si sawah Pak di cenah ka Butet. Oh, sareng si Butet. Ayo Udin tasna tepana tuh ajan. Atas pana tepan wajib kudu pangawalna eta mah. Kan ada nugget ajan Din. Nya saurudnya tadi pangawalna pan. Jadi sameme ada nih Udin mah. Aduh, eta mah ane aya-aya wae. Da ya Udin nanti tadi ge. Nya aku mau Udin we lah atuh. Nya Udin pain itu lah. Eta budak caritana yang kembali ke jalan yang benar. Tapi sayang jalannya can jadi. Yas, jika si Butetnya di saung. Jika nama si Butet sabarnya. Ayo. Mana si Udin ya? Selamat. Lep kira jadi dia. Yasin, Memet. Biasa we Butet mah keur ngangun ke kamaran aja. Ah, biasa we papalidan ieu mah Tet. Mana sorangan di dia? Oh, sorangan, pan berdua sama Power. Power naon emang? Power ada orang ketiga. Heeh, bener. Pan orang ketiga mah setan. Ah. Aduh, ngahebos bau kelenyis. Sia tanu bokelenyis mandi getara. Arek males sia di mandian ku aing, sabari di salat teh. Aduh, ari sia aing ngomong teh tara deure. Patakan mandi Butet ame teh bokelenyis. Heeh, kajeng ah ulah mandi di wahangan. Si parae lalu geura. Eta si Memet ngomong teh kos cabe beureum lada. Beunci Met segeureung ngogos ieu cilaka urang. Heuh, di dia sia. Serem. Jung ka ditu ah. Tai ucing, tai anjing pusing aing. Di mana Bred? Berarti karena riuh gitu. Di kebon Din. Eta maneh meni santai gitu. Si Butet geus nuan tuh. Nae lah teu kudu riweuh. Jung terus sampeukeun karunya. Gaya tuh.
Itu juga sudah sebut itu. Siga nama. Soalnya aya mirip-mirip seeutik. Kurang gawean ya, lepaskan dong mana. Ayo cocok pisan tau ya. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Dari jauh kukira kerbau, yaitu ternyata engkau. Tah bakat datang-datang bongkang dicentang tadi di dagoan. Bar santai heula di home. Pan aing buka beteng, pan kudu dieusian. Si aneh ku jukut. Udah aing teh domanya. Kayak domba main di mana, Tet? Tuh di ditu. Mana ningan? Terbalik sama ngangon teh. Aduh, Din, ieu mah cilaka lepas, Bu. Ai maneh ngangon apa kangangin? Domba ti kalau lepas gitu mah bangsat enak teh. Aduh, domba aing lepas. Denok. Denok. Itu sih kasih Denok. Mana? Tuh,